mangga para wargi dongeng urang lajeng Deui carios nyambung anu judulna Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira ayeuna teh nincak bagian K21. Mangga para mitra urang hanca sadinten-sadintennya. Mun telepat mah nyaeta nuju tarung atanapi Mama Kubu Arya diparangi nuju ngajorag tempat Nabah Suntama maksad bade nyalametkeun putrana Santana. Padahal Santana paros kabur. Mangga urang teraskeun para wargi. Harita Bah Suntama pohara ambekeunan. Lantaran balad-baladna tayanu mampu dikenyang kalak Mama Kubu Arya diparangi. Hauk Bah Suntama teh bari nyarita ka balad-baladna. Budak, mundur sia kabeh, mundur. Cek Bah Suntama nitah mundur ka balad-baladna puguh we aratoheun lantaran geus teu wani ngalawanan Mama Kubu Arya diparangin anu memang hiji anu para mitra atuh jalmi hiji kubu pilih tanding. Sakitu ge untung Mama Kubu teu niat binasa sok padahal mun niat binasa mah teu hese teuing pikeun Mama Kubu ngabinasa balad-baladna Bah Suntama. Sanggeus balad-baladna malunur ka asup ti Gedir, Bah Suntama teh ngalengkah ngadeuketan Mama Kubu, pok cumarita kasarnaker. Arya diparangin. Andika memang jago deuleu. Memang balad-balad kaula tayanu muat pikeun ngalayanan pangarti Andika. Tapi ulah gede hate dulu sia diparangin lantaran kaula nu bakal yang kalak Andika dulu. Sardapan kitu pisan tujuan kaula ngahaja ngonang Andika pikeun jadi tumbal ye tempat dulu. Cek Bah Suntama tipupun cereng ka Mama Kubu. Sedengkeun Mama Kubu mah ngadenge caritaan Bah Suntama sarupa kitu teh anggur ngahehe bangun ngarasa lucu pok Mama Kubu nyarita. Suntama karunya teuing anjeun teh Suntama geuning tiba heula nepi ka ayeuna angger bae ngagugulukeun kajahatan ngalajur nafsu ngumbar amarah. Cing atuh eureunnan Suntama kalakuan goreng teh. Geura eling sarta geura babalik pikir Suntama. Ulah ngagugu teuing nafsu, ulah ngumar amarah. Nu temahna nyilakakeun anjeun teh. Nyilakakeun diri anjeun dunya rawu akhirat. Masing inget ye Suntama. Masing inget apan anjeun teh umur geus ngolotan. Geus tereh pae angguran pigawe kahadean pikeun pibakeleun engke di akhirat. Kitu ta Suntama kahayang kaula mah. Ceuk Mama Kubu tenang naker nyaritana. Jempe sia deuleu diparangit. Kaula ngonang Andika ka dieu. Yeuh lain dititah mah patahan kaula deuleu diparangit. Tapi kaula ngondang Andika kaya tempat iwa direk ngalan nyawa sia deuleu. Kaharti ceuk Bah Suntama ngagidir nafsuna baru nabi sakitu anjeun ngalan nyawa jalma. Naha agu guru ti mana anjeun da make jeung rek ngalaan nyawa jalma sagala Suntama. Mun kitu teh anjeun meureun sakti lantaran bisa ngalan nyawa jalma. Cingan kaula bejaan kumacarana ngalan nyawa jalma. Kumacarana ngalan nyawa jalma teh. Nati luhur, nati handap. Nadi aju, nadi keprak. Natina irung, natina sungut. Cara ngalan teh Suntama. Cing. Kaula mah hayang nyahoe, hitung-hitung guguru we ka Andika. Kumaha carana ngala nyawa jalma cek Mama Kubu anggur ngahajakeun nyarita kitu para mitra nu kira-kira mata kepanas hate pikeun Bah Suntama
memang tenyalahan ngadenge caritaan mamakuwu serupa kitu. Pohara ambekeunana Basuntama harita tengah haok nyentak nafsu pramitra luar biasa nafsuna lantaran meni asa dicoogado. Setan alas sia diperangit. Kurang ajar sia ngomong kitu ka kaula. Bisi si laing hayang nyaho cara ngalah nyawa kieu ye, cek Basuntama. Bari nyarita kitu jeleng Basuntama luncat sakilat naker sarta suku nyamer beungeut mamakuwu. Tapi da bubuhan paramitra, mamakuwu ge lain jago sakatija. Mamakuwu ge cenah paramitra henteu kosong bolostrong. Estuning mamakuwu geus dieusi ku pangarti. Kasebutna ge paramitra kasipuh ku ilmu pangaweruh ka patri ku pangarti. Ningali kaayaan kitu geus sayagi ditadina keneh. Mamakuwu ge nyaho sifat-sifatna Suntama. Jamalici kiri dengki jail kaniaya. Nempo eta serangan mamakuwu gancang ngagajleng kakenca nyingkahan sukuna Basuntama. Oh, jadi kitu cara ngalajawa jalma teh Suntama. Nya nuhun we kaula dibere nyaho ku Andika. Cara ngalajawa, carana ngala nyawa jalma teh nuhun cek mamakuwu. Beuki nimbulkeun nafsu pikeun Basuntama. Udah ajar sia cempe sia ngomong teh. Sia jablong wae sia diperangin. Ye tampanan ku sia deuleu. Cek Basuntama nafsu kapegung, amarah teu kawadahan teh lain bobodohan. Ari nu jadi lantaran asa dihina ku mamakuwu. Geus kitu seleber Basuntama ngirimkeun deui tonjokan ngarah kana dada mamakuwu. Datangna eta teungeulana mani cepet naker tur tangah hiuk bambaraan nganakeun teungeulan Basuntama ngandung tanaga simpenan nu cukup gede jeung deui cukup rosa. Mun teh amakeuna geus kana tangtu tulang iga bakal parotong akibat kakeunaan teungeulan Basuntama nu memang lain handap-handap pangartina. Tapi da bubuhan mamakuwu ge geus asak pangalaman. Mamakuwu rikat nyingcat kabelah katuhu bari jeung leungeun kenca dipake nakis serangan Basuntama. Meh bareng jeung eta gerakan mamakuwu sarua ngirimkeun teungeulan anu maksudna rek ngahanca dada Basuntama. Tapi da Basuntama ge teu bisa kitu bae kabeunangan. Sakilat suku kenca ditarik ka tukang bari nyangigir atuh mamakuwu teh atuh paramitra perep mamakuwu nyolodor ka hareup. Dada Basuntama harita keneh paramitra teu dipikeun eta kasempetan teh kulantaran memang teu loba catur kep leungeun mamakuwu nu nyolono ditewak tuluy dicentok sarta maksudna mah dada mamakuwu rek disampakeun siku dan hanya akal mamakuwu ngarti tur surti kana maksudna Basuntama. Rikat harita mamakuwu maling gerakan Basuntama, suku rikat nyapu suku Basuntama. Koleang, bruk Basuntama nangkarak bengkang. Ngan pinter bubuhan Basuntama teh paramitra, bari nangkarak bengkang teh suku nama nyapu suku mamakuwu. Bruk atuh mamakuwu ge rubuh. Korejat meh bareng duanana pada harudang. Lantaran papada kabeunangan serangan dina mangsa kerubuh. Duanana pating palencerong bari papada rengha pranyung sedengkeun ari anak buahna Basuntama tibang mencerong ngalalajoanan guruna nuker patutunggalan jeung mamakuwu. Dibarangin Andika memang jago deuleu tapi ulah disebutkeun dewek si Suntama mun dina menit ieu detik ieu teu bisa ngarubuhkeun nyawa Andika. Teu bisa maragatkeun nyawa Andika dibarangin, cek Basuntama. Ulah ngan ukur loba carita Suntama. Rek geura buktikeun ari nya mah Andika bisa maragatkeun nyawa kuring dina waktu ayeuna-ayeuna. Walon mamaku tenang naker dina ngoni ngahareupan Basuntama anu bener-bener keur kakeunaan nafsu
anu keur ngalajur nafsu mumar amarah. Nyarita kitu para mitra beri srek mawa kuwu sayaga dina pasangan jurus Mas Kumambang. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sadaya nu sami-sami ngabandungan we dongeng. Mama kuwu sayaga dina pasangan jurus Mas Kumambang. Suku Kenca aya di hareup sedengkeun suku Katuhu di tukang. Bari jeung semu jengke atuh berat awak sagemblengna aya dina suku Kenca. Waya di hareup. Leungeun Kenca dituna luhureun taktak bari jeung dampa leungeunna muka ka hareup. Kawas nurek atuh para mitra sadaya takbir di mana rekso. Sedengkeun leungeun Katuhu nu meureub teh aya di hareupeun dada. Saliwat maya pasangan jurus Mas Kumambang sarua jeung jurus nyaeta para mitra sadaya. Jurus bango bodas ngan beda dina posisi leungeun wungkul. Saliwat mah memang lamun nempo pasangan Mama Kuwu dina jurus Mas Kumambang bangun enteng ngeunaker utamana mah dina nempo posisi suku. Anu ceuk ketempuan mah para mitra di TJG meureun tangtu kana rubuh. Sedengkeun sanyana mah henteu kitu. Lantaran ajegna kacida pisan, kacida ieu pasangan teh turta ngandung serangan anu teu disangka-sangka. Contona suku Katuhu jengke sabelah di tukang teh bisa wae ngayakeun serangan dadak-dadakan. Jeung leungeun Kenca nu dampa leungeunna muka oge nya kitu keneh. Lantaran apan tanaga teh sagemblengna para mitra tanaga simpenan sagemblengna aya dina suku Katuhu jeung dina leungeun Kenca anu muka. Beh ditu nama apan pasangan jurus-jurus bangun pupu nu lobana 17 jurus teh kabeh pasangan ararameh dina harti beda jeung kaumuman pasangan jurus silatian. Sokomo dina pasangan jurus pinanti mah kawas nempo jalma nu keur tari jaipongan. Di dieu kaunggulan jurus-jurus wangun pupu nyata jurus-jurus anu memang luar biasa dibandingkeun jeung jurus-jurus liana. Harita barang nempo Mama Kuwu pasang jurus Mas Kumambang teh basut nama pasang jurus tina jurus jaga kancan. Suku Kenca di hareup, suku Katuhu di katukangkeun, pereup Kenca dituna dina cangkeun, sedengkeun pereup Katuhu nyolodor ka hareup para mitra sadaya. Ngadrage suku Kenca di hareup eta edan sujana. Atuh para mitra sadaya teras suku Katuhu di tukang. Perut Kenca dituna para mitra dina cangkeng sedengkeun perut Katuhu nyolodor ka hareup. Tah pasangan kitu tidak kumaha ya para mitra. Ibarangin Andika tentu moal nyaho yang sebenarnya daerah Andika dina waktu ayeuna geus hancur ku anak buah dewek gede. Lantaran sebagian gede anak buah dewek dipimpin langsung ku anak dewek nyang ka daerah Andika pikeun ngancur ke daerah Andika. Hancur dulu daerah Andika. Rangin dasar belegung ya dulu. Hah? Teu nyahoeun sakik dewek sia Rangin. Ya, sakik dewek atuh. Ngaran si Suntama. Cek pas Suntama ngahaja nyarita kitu maksudna pikeun ngejarkeun konsentrasi Mama Kuwu. Sangkan para mitra Mama Kuwu di pikiranana marojengja. Memang teu salah oge. Ngadenge caritaan Mbah Suntama kitu, Mama Kuwu atuh ngarenjag semureuwas tuluy ngahuleng, bari jeung pipikiran dirobeda ku hal-hal nu goreng. Nempo Mama Kuwu ngahuleng Mbah Suntama tumukeun eta kasempatan. Dina gerakan katida cepetna,
Basuntama loncat ka palabah mamaku bari jeung suku katugu geus dieusi ku tanaga sagemblengna. Tanaga simpenan rek nyamer dada mamaku. Mamaku turun turta teu bisa nakis eta serangan. Memang sepetna liwat kaki. Cemet dada mamaku teh kabinangan ku suku nabah Suntama. Dayagdag mamaku ngadayagdag katukang ngan turubuh lantaran kaburu mancuh keuleuh kuda-kudana. Jelang mamaku ngaca jeung katukang tuluy narik napas, pikeun mikeun kanyeri nu dina dada di kabinangan teh. Mun teh mah lain mamaku, jasad geus diesi ku tanaga simpenan boa-boa. Kumaha nasibna para mitra? Diserang ku Basuntama model kitu. Dijentek palebah dada, boa-boa korban saharita. Langsung memasipati. Lantaran apan serangan Basuntama laingan ukur serangan biasa, hiji serangan nu ngandung tanaga simpenan nu kacida pisan rosan. Da puguh Basuntama ge teu gagabah ngayakeun serangan, nyaho saha ari mamaku. Nampo mamaku ngagajleng katukang Basuntama nyusul tepus. Jeleng loncat ngadeukeutan mamaku, lebar peureum katuhunya lebar. Mengebang baraan ngarah kana beungeut mamaku. Mamaku nyingket hanjaka. Serangan Basuntama ukur gerak tipu. Nempo mamaku nyingket rikat Basuntama nonyok ku peureum kencet. Jabrod dada mamaku kabunangan deui bae. Dayagdag mamaku ngadayagdag katukang. Ngan rikat harita mancuhkeun deui kuda-kudan. Bareng jeung kitu mamaku suku katuhu anu memang geus ngeusi ku tanaga simpenan tadi angkat marengan awakna muter. Jebrod beungeut Basuntama kabeunangan ku serangan mamaku. Gerok Basuntama ngagerok tuluy ngoloyong. Bruk rubuh. Ngaso heula para mitra, ngaso. Sami-sami ngabandungan dongeng. Pradalila para mitra Basuntama teh tehudang bangunahan kanyeri lantaran oge karasa beungeut meuni asapan. Anak buahna colohok bengong olohok ngemang kadu nempo guruna rubuh. Digedir parang aya tukangeun mamaku teh ngagajleng katukangeun mamaku. Nu maksudna rek ngabongohan mamaku. Ya, peureupna nyeleber. Rek nahanca sirah mamaku diteweh tukang. Ngan bubuhan mamaku geus asak perasaanana. Barang karasa angin anu nebak teh rikat mamaku dongko. Bari jeung siku dikatukangkeun ditujukeun katukang para mitra sadaya. Anak geduk atuh mamaku keuna pisan kana angen ti gedir. Apek teh gedir teh ngaharekeng lantaran dadakat unyel ku siku. Mamaku anu memang geus memang ngeusi bru ti gedir teh namru bari gegerungan lantaran ngarasa teu angen meuni asa karasa para mitra tulang ija meuni asa potong. Sedengkeun Basuntama geus hudang deui. Basuntama ngarasa taak lantaran hese pisan pikeun ngarubuhkeun mamaku. Antukna Basuntama rek make ajian. Jeleng Basuntama ngagajleng katukang tuluy pasang kuda-kuda sajajar. Dampaleungeun duanana ditempelkeun hareupeun dada. Nyata Basuntama rek ngagunakeun elmuna nyata aji rantai panyimpai raga nu sababaraha poe kaliwat dipake nalikung santana jeung pramuda. Mamaku geus apal yen Basuntama rek ngawatek ajian nu disebut aji rantai panyimpai raga. Mamaku geus apal sanyaeta. Sanajan lun harita ge para mitra, luncat ka mana bae ge kana tangtu bisa beunang ku eta ajian turta. Di mana geus beunang tuluy gerak, eta rantai gaib teh beuki magihan. Mamaku tuluy harita tenang tung aji. Wadam paleungeun disidakepkeun dina hariji. Sedengkeun Basuntama beres ngarapal elmuna.
tuluy ngabuka dampalengan geus kitu tuluy didorongkeun ka lebah mamaku paladung tina dampalengan Basuntama kaluar haseup tuluy muru ka palebah mamaku sanggeus deukeut mamaku paladung kadenge sora nu ngabeledung tuluy haseup teh buyar sarta milu Neh bareng jeung nilesna eta haseup karasa kana awak suku jeung leungeun mamaku bangun karasa aya rante nu meuli mamaku nahan napas sabari ngarapal ilmu hiji kalimah pikeun megatkeun tali gaib nu meungkeut dirina sanggeus beres maca kalimah harita keneh para mitra siga nu lalesotan rante paragat rante tali gaib paragat sarta leungeun jeung suku mamaku bisa digerakkeun deui sacara tani mamaku mencrong ka Basuntama tuluy nyarita Sundama tek ilmu naon murek ditibankeun ka diri kaula ku Andika ku kaula hamo burung dilayanan Suntama jeung deui Suntama ceuk pamikir kaula mah geura eureunan kalakuan Andika nu gore lu urang babarengan jeung kaula pikeun ngalakukeun kahadean ye geura eling Suntama geura tobat ka Nu Maha Kawasa lantaran urang teh geus didagoan ku ajal nu bakal nyaeta mapagkeun ka urang kaula moal rek dendam sok komo manjangkeun papaseaan lamun Andika daek eling sarta tobat pikeun ninggalkeun kalakuan Andika nu goreng sok kadinya Suntama sing eling geura mikir masih aya kasempetan pikeun Andika babalik pikir tobat ka Nu Maha Kawasa cek mamaku sumaritana para mitra tenang naker ditujukeun ka Basuntama tapi dabubuhan Basuntama teh para wargi sadaya atuh sasat geus karanjingan ku setan ida jilatna tuluy malah nu ayangan saukur nafsu setan salawasna harita teh nyaeta atuh tuluy we tingkat cewis dina ceuli Basuntama nyaeta umajak pikeun migawe kagorengan dicaritaan kitu ku mamaku Arya diparangin teh lain eling malah sabalikna malah beuki nafsu mamaku teh hauk Basuntama harita nyenda lah kudu mapagahan dewek sia diparangi lantaran dewek lain budak ololeho deui dewek lain budak rodek hulu dewek lain budak leutik dewek lain budak kamari sore nu masih kene bau jaringau tapi dewek sarupa kolot saurang kolot geus lenggok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman geus weureuh seubeuh ku pangalaman deui dewek sia moal nurut ka Andika dewek moal genah panasaran saupama bae sacan nempo sia ngababatang ngabanusan ku leungeun dewek sia diparangi ceuk Basuntama beuki teureudi nyaritana kitu atuh puguh para mitra sadaya apikeun mamaku ngadenge omong-omonganna Basuntama memang dipikir eueuh pisan eueuh Basuntama teh ai kuduna mah geus sakitu kakolotan teh geura babalik pikir ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso pamirsa ngabandingan omongan nasi Mbah Suntama mamaku harita nyarita memangnya kuliah yen Andika saurang kolot nucuk Andika mah geus legok tapak genteng kade hanya kau legok tapak genteng kade dina jalan salah turta keluar tina rel aturanna pangeran
jauh lama nyarita kitu sotenan lain naon-naon cinta dunia karunya we kealika cinta bisi kata lanyuran teh dina hirup teh nu antukna teh inget dan hirup dikukun kitu aja da meureun anika oge mun ditanya ku jalma-jalma sejenna meureun ngakukeun teh Islam lain ku ayeuna anika ngajem agama Islam hayu urang babarengan jeung kaula pikeun ngalaksanakeun naon rupa parentah-parentah nu kaumna agama Islam cek mama kudu nabuat daripada ini bikin kaula kadu ya kudu kasia deh kaula tetap prasmaran jawa sia belum terani bikin rumah di tempat angkat di tempat jadi lebih makmur lebih bahkan tanah kita porong lantaran hari tadi esek-esekin kunamaku dede cintana jadi hati anak-hati bestia kedinang onyek-onyek lambakan batu karang kesmanasi sedengklin basin tamati nyari tadi para mitra ulun saya gak niat ngawak ajiannya saya diberi numaki bahayang maka ini mamaki kepada hari mamaki mengkrong hari tete kasintana betul kunyan mapat kurja pamake aji timbal sarang ingin ngaragamang kana hari tete kana sorbanu dibelikin dina cangking dua tangtungan hari tete paramnya dua tungtung teh disekel kulengin konca katisi tur tak disiapkan hari tete harupun dadang watos nase para wargi Rupina dibuka di bayi hula talias nyambung menuju dua nanya pada pokan sebaraga harangan rayu salira dina bagian ka 20 ulah kiran-kirannya ngahapin dina katirangan sareng palepatan sapunere pejatimpai paturai patepanggi Tulu jeung kantun bae mangga